Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Nyi Oneh terus-terusan dipaper amarahna ku Maineung. Dipapatahan, dipepelingan, sangkan ulah kamalinaan. Tapi dasar anu keur nafsu saeutik ge teu ngadenge. Kalah salah tarima nyebutna teh Maineung kapangaruhan ku Si Bujil. Dikitukeun ku Nyi Oneh, atuh Maineung teh teu ngomong deui. Cicing we bari diuk deukeut lawang. Nyi Oneh nyorocos ngomong ngagogoreng ka Si Bujil. Boga anggapan yen dirina anu pangbenerna. Nya dina kaayaan kitu Si Bujil anu tasmikeun duit ka Bimaci geus datang deui, tapi teu buru-buru unggah kalah ngulibet ka pipir imah ngadedengekeun omongan pamajikanana anu keur kalap. Halah, jaba hujan, jaba kaayaan pamajikan jiga anu keur kalap. Bener kausap setan ya si Oneh teh. Manikeun uding nyelowedor ka aing. Tapi teu naon-naon aing mah teu rumasa. Teu sieun teu boga dosa mah. Cek garentes hate Si Bujil di pipir imah. Bari mucicid manehna lantaran hujan sok sanajan teu gede oge cukup ngabasihan kana awakna. Sanggeus rada lila ngintipna, Si Bujil boga niat rek ngaheureuyan pamajikanana. Tapi sakalian rek ngawarah sugan we eling. Si Bujil nekad kayak ieu mah moal aya gunana cicing di imah ge. Keun sakali ieu mah rek digugu aing rek init deui ka Bandung. Tapi kongkorong rek ditemongkeun heula. Moal teu buncelik kira ieu. Geus boga pikiran kitu mah terus muru ka hareupeun imah. Tuluk salam bleus weh ka jero. Kebat ka tengah imah Maineung ukur ngareret. Nyi Oneh ngajebian. Si Bujil asup ka kamar terus muka kantong gorel bungkusan kongkorong teh. Bilikan heula teteh aya keneh. Si Bujil nyerengeh siri sorangan. Teu amek teusing diantep we Nyi Oneh teh. Gesat-gesut dangdan padahal mah geus burit harita teh. Sakedeung deui ge magrib, tapi teu jadi halangan. Si Bujil keukeuh rek init deui ka Bandung. Sanggeus rengse dangdan kop kana kantong, baju kotor anu seungit minyak teh dibawa deui. Gandeang katepas kantong dijingjing, bungkusan dikeukeupeul. Bujil, rek ka mana eta teh? Nyaba keur hujan ieu teh. Maineung kaget nenyo Si Bujil geus sagedangdan. Nyi Oneh olohok teh ngomong. Ma, kuring hampura ieu. Jauh-jauh datang di Bandung ukur ngadon mani. Lain teu betah di imah, lain teh hayang reureuh da. Capena mah nataku ieu teh. Atuh kaayaan keur hujan kieu deui. Tapi rek betah kumari nu boga imahna amak-amakan. Leheungan ukur ngamek da ieu mah bari jeung nangtang talak. Make menta diserahkeun sagala. Tak kulantaran kitu kuring mah rek ka Bandung deui we lah. Rek nuluykeun usaha. Ngan masing percaya kuring mah teu rumasa boga dosa. Cinta jeung ka Nyah kuring estu tamplok ka Nyi Oneh.
Tapi taya hartina ari nu dipika cintana kitu patut mah. Kapaksa werek ini deui bisi mah teu percaya yen kuring mikanya ka anak mah, ya tinggal 5. Si bujil nemongkeun bungkusan terus dibuka na breh teh kongkorong emas. Ma Ineung bengong. Nyi Oneh olohok duanana teu aya nu nyarita. Si bujil teu mere kasempetan. Rumah tangga geus tahun-tahun. Ku hayang mere hiji barang anu sakira ditarima ku pamajikan. Da ti bari toge lain teu hayang tapi teu boga duitna jeung memang teu usaha. Da ida kuring keur aya milik hayang nemongkeun ka nyaah. Tapi arum dipika nyaahna kitu patut mah rek dijual deui we. Kituna teh bari ngasupkeun bungkusan kana saku. Teu rara tereret gejrig turun ka buruan. Bari hujanan. Leos init meni ngagedig lempang gancang. Sajongjongan mah Nyi Oneh ngahulang miraga meneng. Kawas anu keuna ku tenung. Ma Ineung ketap ketap kawas nu lapar panonna melong ka buruan. Sanggeus sadalila kakara sadar. Oneh kadenge atawa henteu? Tah kitu geuning. Tuh salaki maneh init deui najan hujan oge. Rek kumaha ari geus kieu? Nah hanyaan maneh terek minta diserahkeun. Nyi Oneh teu nemalan Cipanon beuki juuh berbei bijil. Biwir digegel beungeutna beureum jajantung ratug. Kesang tiis barijilan timur rasa kaduhung. Rupa-rupa parasaan pagalo ngajadi hiji. Era aya han heula aya, heran oge aya. Oneh. Nah kalah ngahuleng. Eling atawa henteu? Rek kumaha ari geus kieu? Ma Ineung ngagebah deui bongan anakna kalah ngahuleng. Lila-lila Nyi Oneh sadar dirina memang kaliru. Terus cengkat bari nyusutan Cipanon. Mak, kamana Kang Bujil teh? Nya init deui ka Bandung. Saha anu rek betah cicing di imah anu harengheng kieu? Wajar kabur deui oge lalaki teh panjang lengkah. Cik rek kumaha ari geus kieu, rek kumaha? Cek Ma Ineung setengah maido nganaha-naha ka anakna. Susulan mak, susulan. Nyanci gue maneh ka itu. Nyi Soneng kalah leuleus teu bisa nangtung-nangtung acan. Segeruk ceurik. Ma Ineung teu bisa magar kumaha kapaksa ngantep heula ka anakna. Dihaja sina mikir sorangan. Sina ngarasakeun kasalahanana. Sangkan kahareup bisa ngomean laku lampahna anu salah. Kuring ari nu nungguan tetela. Ambon Mitra kaum dangu caturkeun kaayaan teh reup poek beurang kaganti ku peuting. Nyi Oneh ngabangingik ceurik hanyelu anu taya papadana. Kaduhung make nuding anu teu puguh anu dasarna ngan ukur ngagugu nafsu. Ngawula kana prasangka. Ma Ineung teu ngomong terus mang nyeungeutkeun damar, mang nutupkeun janela. Mah rek balik pek wayahna sing sabar. Da lain salah batur, tapi salah maneh sorangan. Kaela tuh mak, kuring baturan, kuring teh keueung. Nyi Oneh manehna ngarasa keueung. Mun kudu cicing sorangan tangtu bakal karasa sedihna. Tapi hayam puguh can diampihkeun mak teh. Ngajik atuh. Tapi engke ka dieu deui mak. Nya heug ari kitu mah. Ma Ineung balik heula ka imahna.
tadi namarek diantepenye oneh teh tuman sinakarasain tapi daka anak tetega rek ninggalkeun sorangan mah utama nama melang bisi kumaonam lantaran hatena keruwet bisi ka usap setan atuh geus beres mah di imahna maineung teh nyamperkeun deui ka imah anakna malah mah bari mawa simut sakalian rek ngenong maturan nu jadi anak nyoneh nu ditinggalkeun ku salakina ngahulang ngajentul di tengah imah breh kacipta salakina lempang sorangan jabah hujanan mangkaning maju ka peuting kabaca bisa kumaheun teuing ka keheulanana nyoneh sadar manehna anu salah. Mak, kumaha ari geus kieu nya? Yeuh, aya paribasa. Saha nu ngarampaseuneu? Eta anu panas. Aku lantaran kitu teu kudu susah teu kudu sieun. Dabongan sorangan make gagabah. Ayeuna mah sing sabar tawakal sing bisa narima kana kanyataan anu geus tumiba ngan kade sing bisa maca keur kahareupna kudu dipake contoh. Kahareup mun aya naon-naon teh sing asak sasar ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Lalaki mah ieu panjang lengkah mana komo si bujil teh usaha eukeur pangalaman geus loba di bibira mah pasti lumpat lingas moal datang deui cek mah ineung satengah ngagaleneng ka anakna nyoneh ngalima kumanehna beuki karasa komo basa tadi nenyok emas hatena ngaleket teh jajantung naratug haneueul ka bina-bina bener si bujil teh nyaaheun ka manehna sarta aya rasa tanggung jawabna. Kumaha atuh mak? Nanyaan Kang Bujil teh terus ka Bandung. Asa harianeun mun nya teh. Ih, nah make harianeun da urang anu salah. Kumaha atuh kira-kira nama? Ayeuna mah sing sabar cek mak ge. Keun anu geus mah geus we muga-muga bujil teh babalik pikir dibere tenang hatena sarta sing asak hampura sugan we isuk pageto datang deui ngan emak amanat mun manehna datang omat ulah rek disampakeun budi parangi anu kawas tadi papag angur mah yeuh bageakeun ku budi anu marah mai basa anu lemes paroman anu manis tah kitu kewajiban pamajikan mah rek hasil rek henteu rek mawa duit rek henteu eta sarua salaki urang heuh salaki maneh kade nyaah jeung deuleuh teh yeuh ulangan keur loba duitna wungkul eta teh goreng patut cek maineung terus-terusan mamatahan ka nyeone nu dipapatahanana teu ngabantah ayeuna mah ngabandungan kalayan daria sabab geus kanyahoan ketakna nu jadi salaki geuning enya dikitu-kitu mah tega init deui teu beunang dipondak nya akhirna nyeoneh teh sadar deui inget kana bener sarta bisa ngadalikeun dirina manehna rumasa anu salah rumasa geus kalepasan sarta rumasa can bisa ngadalikeun hawa nafsuna pribadi cag tunda heula kaayaan Nyi One kebat ayeuna lampahna si bujil harita teh kaayaan geus poek ngan untung langit rada hegar ayeuna mah lantaran hujana dekerep cara tadi aduh di langit ditaretes ku bentang anu baranang angin leutik ngahiliwir sora gaang patemalan jeung sora jangkrik sakali-kalieun sok kadenge sora anjing anu ngagogog si bujil ngagedig lempang sorangan
mapai jalan desa nu nanyak mudun pungkal pengko. Tapi teureun-eureun ngeberung we terus hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Nya akhirna jog anyog kawado reg eureun sisi jalan begat mobil sugan aya keneh teu kudu rada capek ke sangge bari jieu napas ngaegak. Teu sangka tapi ka ngalaman kieu yeuh nakunaon ari si oneh teu pupuguh ngadon yang kanu lain-lain dara rasaan mah teu boga dosa aing teh. Itu cek si bujil dina hatena. Ari panon melong ka dua lampu nyorot ka jalan. Daya lian iwati lampu mobil anu keur maju. Di wetan ka kulon geun. Nya akhirna reg eureun hareupeun si bujil. "Mana Kang?" "Ka Sumedang Jang." "Yuk." Kenek turun. Si bujil unggah blug pantau ditutupkeun deui. Geleser mobil maju lalaunan. Kenekna gogorowokan medang cenah. Si bujil ngarahuh manehna asa teu puguh rarasaan. Awak capek, pikir ungsing dipikir-pikir beuki ka pikir. Dirasa-rasa beuki ka rasa. Hirup teh asa teu aya ajena. Renghap si bujil teh narik napas jero. Asa seungah reka Bandung teh da geus pasti bakal peuting datang teh. Biasana sok hese kandaraan. Tapi lamun kudu balik deui ka Karanghideung, komo koream. Sajabat ti kudu leumpang jauh teh di imah ge moal betah. Lantaran nya kitu teh digamreng wae. Ade mending ini teh lah. Paduli teuing di mana we sare mah geus tuman ieu. Pokona mah asal boga duit. Kitu akhirna mah ngupahan maneh si bujil teh. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi ka Bandung. Harita teh geus peuting. Kaayaan meni jembling jalan-jalan lalowong. Hawa tiis ibun geus turun. Lampu di jalan baranang lampu iklan ting kariceup reup berai. Si bujil lempang mapai trotoar. Rek kana bemo eueuh. Beca hese. Kapaksa lempang bari murungkut heuda tiris. Hawa Bandung karasa mata kabulusan. Tapi najan bari jeung kitu oge. Akhirna majog anyog ka tempat panganyerkanana. Si bujil muru ka hiji imah anu disarean ku Mang Dasma. Mang. Cek si bujil. Tapi jempe eueuh anu nemalan. Sabab keur meujeunna talibra. Sakali deui atuh gegeroan malah bari keketrok sagala. Nya ari kalahkeun ku hantem mah teu burung nyaring Mang Dasma teh. Tapi teu rusuh kaluar. Nanya heula ti jero. "Saha?" "Jauh di luar." "Aya kieu deui geus saha?" "Kuring. Bujil." Maneh Jil. Aya naon euy?" Mang Dasma kaget tuluy kaluar bari jeung Ratug Jajantung. Anona karacam kereuceum melang. Bisi di lemur aya naon-naon. Baranggok amprok si bujil nyerengeh seuri. Bus ka jero. Uprak nuna kantong. Terus diuk ngadayagdag bari nangkep sirah. Atuh Mang Dasma teh tambah heraneun. "Naon? Jil. Nah wayah kieu geus balik deui. Tapi ada henteu ka lemur." Cek Mang Dasma bari ngadeuketan. Gek diuk Mang Ujer anu keur tibra kageingkeun korejat deui hudang. Bari kekereuceuman. Samagaha Mang?" "Nah, ada di dieu mah henteu.
Muanya ya sama gaha keur eueuh bulan. Sama gaha lokal di imah uing wunggul. Aya naon? Lah nyeta tuh tersangka. Tersangka teu nyana. Si oneh mang teu waras meureun. Kakuring teh nyangka teu bener timuruan kuat kamenta diserahkeun. Teuing kumaha mimitina teu kaharti. Atuh kuring teh jadi teu betah cicing di imah. Nya mending ka dieu deui we ka nu ngora. Ka nu ngora kumaha ari si laeng nyarita teh. Nya ka dieu ka mang ka dieu we. Disangka nyanung atuh. Ulang Mang Dasma teh ngahulang ngadenge kitu. Milu hanjelu jeung bingung. Kumaha ngungkulanana ari geus kitu. Mang Ujer colohok can pati ngarti dalungu kene. Jigana mending cicing di dieu salilana mang lah. Yang kudu balik ka lamur mah. Kernaon ngacape-cape teu diajenan ku pamajikan. Kuring mati haat-haat bebela ka pamajikan banting tulang berang peuting. Poho kana ka era, poho kana kasangsaraan. Naon eta teh? Bakatku hayang maju, hayang aya paningkatan. Tapi nahan jadi pamajikan bet kitu. Asa teung-teuingeun harianeun ka cida teuing. Sing sabar jang. Ayeuna karek harti kumang sing horeng teh kitu nya. Kitu mang. Keun sing sabar. Ieu teh gogoda ngaranna. Sabab hirup manusia aya nu ngatur. Samang-samang sa manusia rek meunang kasinugrahan, rek aya kamajuan. Dina widang naon wae. Sok aya ujian. Mun lulus tina eta ujian, insyaallah bakal jadi senangna, jadi majuna. Lamun teu lulus bakal anjur. Malah teu mustahil mun bakal ruksak tinu ngeus-ngeus. Teu kulantaran kitu sing kuat, sing tabah, sing bisa ngadalikeun diri supaya lulus ujianana. Mun hidup lulus asana mah moal matak naon-naon. Tak kitu Jil. Cek Mang Dasma mepelingan. Estuning dari anak ker asa ka anak sorangan. Tapi ieu mah kacira teuing Mang. Teu kaasup ujian ieu mah. Leuwih ti testing ieu mah ya. Ish. Ulah ngomong gitu dan nguji kehidupan manusia mah lain ku manusia deui. Tapi ku pangeran nu maha kawasa disebutna ge nu maha kawasa. Jingna deui ujianana ti sarua. Tapi gumantung kana kaayaan dirina. Aya nu diuji ku panyakit. Aya nu diuji ku kamiskinan. Miskin weh. Tibu budak nepi ka kolot nepi ka nepi ka eueuh nyawaan deh kasup miskin we. Aya nu diuji ku kaributan, aya oge nu diuji ku kabeungharan. Geus beunghar deh katamahan deui, beuki beunghar we. Aya ta ujian keneh. Tamaneh mah keunana teh kana rumah tangga pagetreng wae. Sarua eta ge ujian. Bener teh Jang. Bener pisan kade sing waspada. Ceuk Mang Ujer mimiti ngarti. Manehna milu nyambungan. Geuning Mang Ujer geus nyaring. Cek si Bujil bari ngalieu ka Mang Ujer. Ya tadi kayak ngeus. Nah gitu, Jil. Ade sing kuat. Keun gogoda sakitu mah jamak. Mang sanggup mereskeun, sanggup ngalalempeng. Kayak dibalik ka lemur.
kumang rek diomongan tapi mang rada berat juga nah si oneh mah gurat batu najan awewe oge hese pisan di be ieu nana di bebenerna liwar mantangul adigung kapan pangna kuring tepi ka tega ngajual imah inung teh gara-gara si eta sanya nama gara-gara pamajikan. Cek si bujil jadi neuteli ingat karena kejadian eta tapi ka inungna kaleleban geus jil geus ulah nyokelan nu geus kakubur sang hareupan mah nu bakal ka sorang nu geus mah jieun perhatian we nya eta ge jadi perhatian matak ulah gagabah nya hareupan si oneh malah kudu diperhitungkeun jelemana liwar ih awewe tapi liwar geuleuh. Mang Dasma ngarahu Mang Ujer ukur neureuy ciduh ngaharuleng teu ngomong deui. Ari si bujil kawas anu beak pangharpan ayeuna mah karasa capena lungse taya tangan pangawasa beuteung murilit karasa lapar tapi teu dirasa terus ngagoledag beureum. Di luar jempling teu kadenge naon-naon. Mang Dasma jeung Mang Ujer silih reret tapi teu ngomong. Akhirna goledag ngagoler deui. Maksudna marek sarare tapi rada hese. Da pikiran kumalayang keneh inget kalemur. Hawa beuki tiis. Waktu geus ngagayuh ka subuh. Malah lila-lila mah kadenge sora hayam kongkorongok. Ting di mana nu aya hayam? Dalangka sanyana mah. Tidinya teh jauh ka pakampungan. Aya gedong ge laluhur pager tembok kawas benteng kerajaan we. Si bujil gulang-guling hese sare. Tapi lila-lila mah teu burung tibra kitu deui Mang Dasma jeung Mang Ujer. Kerek ting salegor patemalan. Akhirna berai berang di wetan hibar ku cahya beureum. Manuk recet di sarada di jalan mimiti kadenge sora mobil tinggal rung, sora motor tinggal laur. Anak buah Mang Ujer geus nyararing, recok ngaromong pahibut beberes urut sare. Malah geus aya anu sasadiaan, rek init usaha. Barudak geus ting tirilik lulumpatan aya oge anu ciri. Poe eta batur mahbur berusaha. Si bujil mangajentul nangkep tuur ngahuleng miraga meneng. Kira-kira wanci pecat sawed disampeurkeun ku Mang Dasma. Geus sasarap jil. Can hayang mang lah. Temalna teu ngaliuk-liuk acan. Ulah sok nyiksa peujit. Da moal beunang di persabenan beuteung mah. Sedih tinggal sedih, keheul tinggal keheul. Beuteung mah ulah disiksa. Da heula ka itu. Bisi jadi kasakit. Kajaba mun rek puasa. Sakadeung deui mang lah. Naon atuh ngahulang wae. Ya bingung teh mikiran si oneh. Nah beti pikiran baik ya. Engke mun emang balik si oneh rek diomongan. Mang daek jadi saksi yen maneh teu nyelowedor. Tenang da moal naon-naon sakitu mah. Ku mamang mah moal karasa keheulna mang. Geraya kuring mati taat usaha dibelaan tisuk-suruk tidungdung. Cek paribasana. Suku dijieun hulu-hulu dijieun suku. Malah bakatku nyaah bakatku deudeuh cinta 1000%. Boga duit ge dibelikeun kana kongkorong rek dibikeun ka manehna. Nah panarimaanana bet kitu peta. Teu dibikeun dibawa deui we ka dieu.
malah rek dijual deui sekalian. Mending dipake dahar sing disebeuh. Ulah gitu atuh Jil. Sing inget maneh teh moal duaan wae. Mang percaya isuk jaganing gitu mah bakal jadi tiluan. Tah sing inget mun geus boga anak, hidup teh boga tanggung jawab. Mang beuncan boga anak. Tapi sanu nyaho pang nanyi oneh kitu teh euy keur nyiram boa. Cek Mang Dasma bubuhan kolot geus pangalaman. Si bujil ngahuleng. Aya percaya aya henteu panonna melong ka Mang Dasma. Nyari nyiram sok gitunya. Teu kabeh kitu. Ngan bisi kitu. Sabab nu nyiram deh sok rupa-rupa tandana aya nu sebel wae, aya nu hayang ngadahar anu hararasem, hayang buah ngora, asem ngora jeung sajabana. Rupa-rupa eta teh aya nu sieun ku sieuneu, aya anu geuleuh ningali salaki, aya deui anu sok hayang ngameu haseup korek api, aya nu hayang pais teri, aya nu hayang pais nog, aya nu hayang pinang nangka, aya nu hayang neke tarang mitohana, aya nu hayang nyiwit ceuli salakina, aya nu hayang kulub lokomotif. Cek Mang Dasma bari seuri ngomongna campur jeung banyol. Wah mamang mah sok mana wae teu umum kitu mah atuh. Dan nu nyiram mah tara umum. Biasana ge sok mah hiwal. Pan si bibi ge basa nyiram ku si cigal geura hayang tumpak kuda. Kudana teh hayang kuda rengong sagala. Pan ari gubrag teh gumelar lalaki budakna teh nalaktak sok tetaekan eta teh. Mun ayeuna pamajikan kuring keur nyiram, heug nyiramna maseaan ka salaki. Budakna awewe atau lalaki kumaha tabeatna jaga. Walau alam teu bisa ngaramal mang mah. Cek Mang Dasma teu wanieun gagabah. Mun gitu carana majigana lalakinya bakal jadi tantara geura atau bakal jadi tukang pidato. Cek si bujil bari neuteuk. Geus nu ka mana wae nyarita teh. Jigera dahar mun geus dahar bantuan menggeutan kardus. Isukan aya rancana rek hiang. Sabab barang geus loba ieu ulang-ulang wae. Sok tamah susah jeung tamah bingung. Ngalilir kana sirah aduh. Nyahayu atuh. Si bujil cengkat terus asup ka imah. Nya geus sadia kadaharan. Teu panjang mikir calebek dahar saseubeuna. Rengse dahar terus digawe mantuan Mang Dasma. Bener omongan Mang Dasma teh. Kasusah kabang brangkeun. Ari dibawa digawe mah poho karena kejadian kamari di lemur. Mitra kaum dangu kitu jeung kitu we ungap we teu aya deui anu dipigawe Iwati nimbangan barang terus ditalian dibeberes aya nu dikarungan. Heuleut sapoe yang beurangna ngilang duit. Nya tapi kapoe minggu giliran Mang Dasma anu kudu balik ka lemur. Tadi nama si bujil gerek diajak balik, rek ditepungkeun jeung Nyi Oneh, tapi si bujil mungeun malah menyebutkeun nama balik deui ka lemur. Ulah kitu Jil. Mun ayeuna moal balik mah teu naon-naon da memang giliran mang ayeuna mah. Ngan minggu hareup mah kudu balik.
siapkan di lemurna rek dibeberes lagu mang nya aku mangkewe lah cek si Bujil geus kitu Mamang Dasma amitan ka sararea pagawean dicekel ku si Bujil teu kudu hese da geus ngabaku kitu beral Mang Dasma mulang bari mawa tugas pikeun ngarengsekeun pasualan anu keur kaalaman ku si Bujil jeung pamajikanana. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Liwat lohor Mang Dasma geus aya di lemur, keur mejihna sepi di lemur teh. Lantaran urang karang hideung keur di sawah di kebon jeung sajabana, nu aya teh barudak jeung aki-aki atawa nini-nini. Tapi Bimacih mah aya di imah. Keur ngagerek-gerek poe pare meunang naon gitu. Menang gacar anakna ngariung di buruan keur ngaheureuikeun anak ke manuk geuning boga pare di mana eta cek Mang Dasma nanya di tukangan Bimacih atuh mani ngarenyak Bimacih teh ret ka tukang geuning bapak syukur datang atuh aya beja puguh Bimacih cengka terus keprak-kepruk daleungeun bisi marerang kantong Mang Dasma dipenta bus ka jero. Ari Mang Dasma nyampeurkeun ka anakna nu leutik di pangku. Anakna reang meuni aratoheun. Bus ka imah kasampak teh Bimacih geus nyapakeun cai teh dina muk. Ngabagug dina meja. Geus nyampak beuleum sampeu manihot. Manihaneut keneh. Gek Mang Dasma teh diuk. Kumaha ari si Bujil? Ya ke Bandung. Gua kaget bapak gena aya naon. Isuk ini penting datang pan biasana masuk 2 poe. Nya heueuh mata karunya puguh oge. Dasar anu ngarora atuh bari keneh kapangaruhan meureun. Jeung deui keur datang gogoda ongko bejana mah timuruan nyeoneh teh kagosok ku eta si Suhama ongko da sok mineng kaparago ku kuring oge si Suhama teh sok ulin ka dinya nya kaoneh kumaha si Suhama da na kumaha ta si susah teh lain si susah si Suhama kira aku teu apal. Oh nya. Bibirna jahat. Pinter nyarita, pinter ngadukeun. Pinter ngupat ngomongkeun batur. Nah diomongkeun anak, taya deui ibati kagorengan salakina. Anu ti heula. Terus dihubung-hubungkeun jeung si Bujil. Dipake alat pikeun manasan hate nyeoneh. Jadi nanya kitu. Mang Dasma ngahuleng terus ungut-ungutan ayeuna mah kaharti. Pasti nyeoneh teh kapangaruhan ku batur. Tapi da aya bukti teu sirikna beurang beuting si Bujil teh karapa pisah jeung Mang Dasma. Kanyahoan hade gorengna, laku lampahna jeung sagala rupana. Kumaha tuh bapana nulunganana eta? Karunya barudak teh udah diantep Engke lamun geus salse. Nyeoneh sina ka dieu. Bapak rek dipapadahan. Ayeuna we atuh. Pan bapana ge capek gene. Puguh hayang reureuh heula. Nya. Atuh ngaleueut heula kainya. Kitu Mang Dasma mah. Bungah balik ka lemur teh dipapag dibageakeun ku barudak jeung ku inungna. Eueuh nu matak nyugak kana hate, eueuh tiributeun. Bubuhan geus karolot geus loba pangalamanana. Sorena kira wanci asar, Bimacih ngampihkeun heula pare, geus garing da geus 2 poe moe teh. Rengse pagawean terus kacai ngadon
mani bari ngisikan. Bet kabeneran dicai tepung jeung Nyi Oneh. Atuh sakalian we dititah ulin ka imahna. Nyi Oneh bungaheun asa aya anu ngaku. Lantaran di imah keur loba kapusing. Tekung silila Nyi Oneh geus datang ka imah Bimaci. Bus ka jero. Kasampak aya Mangdas maker sila bari ngasuh budak. Nyi Oneh bungaheun. Ala geuning Mang tos sumping. Tos lami Mang. Geus Nyai tadi bada lohor. Ye Mang. Kuring teh keur bingung kumaha ari Kang Bujil. Aya di ditu. Nyi Oneh teu asa-asa langsung nanyakeun ka Mangdas, Mak. Nah make naroskeun. Nya aya atuh da ngapoe ge sok babarengan jeung Mang. Minggu kamari maneh. Isuk init peutingna geus datang deui. Mang teh curiga bisi teu nepi ka dieu. Aya Mang. Luk Nyi Oneh tungkul. Manehna sok reuwas ari inget ka dinya teh. Lantaran rumah salah. Nyaan aya. Asa teu percaya Mang mah. Bisi ngabohong pokona mah. Hanas di Bandung bebeja balik ari ka dieu teu nepi. Bisi ka mana we losna gitu dah. Cek Mangdas mah ngahaja mancing Nyi Oneh. Sugan we budal Rusiana. Aya Mang. Nanging Cager wara Ridra hanya kal kabujeng Neng Nong. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina seri anu ka-28. Atur nuhun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cager.